Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi li khalqihi ajma'ina yawmaddin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim innahu arhamur rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah anu mulia, masyarakat di wilayah Cikijing, Majalengka, anu kalintang dihormatina dicintaina, wabil khusus para ulama, keluarga besar MUI, keluarga besar Nahdlatul Ulama, oge keluarga besar ormas-ormas Islam anu sanesna, oge keluarga besar ormas-ormas LSM umum, para tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, keluarga besar majelis-majelis ta'lim, keluarga besar masjid-masjid, tehilap aparat pemerintahan di Kecamatan Cikijing, Sinareng, pemerintahan desa Bagjasari, khususon
sahibul acara Kang Dadan Jauharul Anwar miwah Teh Fitri anu dina ieu saat anjeunanana ngagelar ieu acara anu mulia dina raraga syukuran ka Allah Ta'ala lantaran sugrining nikmati Allah anu dihujankeun ka aranjeunanana lajeng ngawujudkeun ieu acara majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis doa, majelis tawasul, majelis maulid, majelis madah, yakni muji ka Allah, muji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis silaturahmi anu pinuh ku rahmat, pinuh ku barokah, pinuh ku pangampura Allah, pinuh ku karidhoan Allah, pinuh ku cinta Allah, pinuh ku warna-warni pitulung Allah, warna-warni kasayan-kasayan Allah anu dihujankeun dina ieu saat anu dijanjikeun ku Allah bade dihujankeun terus anu teu aya lirena dugi ka ahli surga di surgana abadi salalawasna urang sadayana ngiring syukur ka Allah oge ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun ka Kang Dadan sakulawarga anu parantos ngawujudkeun ieu acara anu mulia sahingga urang sadayana tiasa ngagabungkeun niat-niat agung dina ati urang sadayana karena niat-niat muliana Sohibul Bait malah mungkin bae di antara urang aya anu tiasa ngawangun niat-niat anu mulia nu langkung seueur sehingga tiasa ngaraih ganjaran-ganjaran darajat-darajat anu agung warna-warni anugerah ti Allah anu pohara ku kapinteran kacerdasanana masing-masing dina ngawangun pirang-pirang niat nu agung walaupun amalna sami sareng nu sanesna ieu jadi kauntungan pikeun balarea sanes pikeun Sohibul Bait wungkul jadi kabagjaan, jadi kasalametan, jadi kamuliaan keur sadayana sanes kanggo Sohibul acara wungkul numawi urang sadayana patut syukur sajabi ka Allah hakikat anu ngahujankeun ieu anugerah ka urang sadayana oge urang syukur teh ka Sohibul Bait anu ku Allah dijantenkeun wasilah kabagjaan urang sadayana dina ieu saat atur nuhun Kang Dadan Teh Fitri
atas kasayanana ngawujudkeun ieu acara nu mulia hingga abdi sadaya nampi mang pirang-pirang anugerah ti Allah anu tohaga anu pohara. Jazakumullah khairan katsira. Muga Allah ngawales kasalira sadayana kalawan pangsae-saena walesan. Diantawis anu disyukuri ku Kang Dadan sakumaha anu ku urang parantos kauninga nyaeta anjeunna kagungan putra Ujang Ahmad anu insyaallah ya Ujang Ahmad ikhdan bade di khitan dina waktos-waktos anu caket. Anu mana ieu ngahitan nu janten putra diyakini ku umat Islam ieu teh bagian tina taat ka Allah oge bagian tina sabab kasalametan kabagjaan kaum lalaki di mana di khitan. Maka patut nu jadi ibu Rama ngarasa bungah syukur ka Allah Ta'ala di mana bisa ngakhitan putrana. Sabab totonen ieu putrana di mana dikhitan rek menang kabagjaan anu tohaga ti Allah, rek menang darajat anu luhur ti Allah. Naon diantawisna anugerah kabagjaan ti Allah Ta'ala pikeun kaum lalaki anu dikhitan. Diantawisna kahiji Allah Subhanahu wa Ta'ala bade nyampurnakeun wangunan agamana hambana anu hartina wangunan agama teh adalah wangunan kasalametan, kabagjaan, kemuliaan, keuntungan anu abadi di akhirat, di surga. Moal aya nu bisa ngawangun kabagjaan anu abadi nu sampurna di akhirat angin ku cara ngawangun agama dina kahirupan di dunyana. Di antara rukun-rukun agama Islam aya nu disebat salat anu 5 waktu anu ku Allah dijantenkeun tihangna agama, anu mana agama moal bisa ngadeg bangunanana tanpa tihang.
di mana tihang teu diadegeun mesin geus dipondasi kokoh, bahan bangunan geus lengkap, suhunan geus siap, tapi tihangna can aya rek ngadeg bangunan moal. Di mana moal ngadeg bangunan rek bisa dipake moal, rek bisa dialap manfaat moal, rek bisa dicalikan moal, rek bisa ngabentengi tina warna-warni hal anu dipikasieun dipika hariwang moal bisa. Panas bakal tetep kapanasan, tiris bakal tetep katirisan. Moal aman tinu jahat, rek bangsa jalma rek bangsa sato hewan, sabab teu cicing dina jero bangunan nu aman. Beh dituna moal aman tina ancaman siksa Allah, tina ancaman seuneu naraka, tina ancaman azab kubur, tina ancaman warna-warni pakewuh dina poe kiamah. Di dunyana moal aman tina warna-warni musibah, anu ieu musibah tina sababiyah kakufuran, tina sababiyah maksiat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu disebut ku Allah dina Quran al-adzabul adna, siksa anu pang handap-handapna, nyaeta warna-warni musibah, warna-warni karugian kahinaan di dunya lantaran dosa. Sakumaha dawan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ma'nana wallahu alam bi muradihi bidzalik, dawuhan Allah kami janji rek nyicipkeun rasa siksa anu pangrendah-rendahna kamaranehanana jalma-jalma anu maksiat ka Allah, nu kufur ka Allah. Lain siksa anu akbar, engke eta manu akbar mah di akhirat. La'allahum yarji'un, supaya maranehanana balik deui ka Allah, supaya maranehanana balik deui kana kayakinan nu bener, kana tauhid, balik deui maranehanana kana kataatan. Lolobana musibah nu terjadi di alam dunya ka bangsa jalma eta lantaran dosana. Matak solusi sangkan urang salamet tina eta musibah lantaran dosa teh carana urang tong boga dosa, ngaraksa ati tina kufuran, tina sifat munafik, ngaraksa ati tina kamusyrikan, ngaraksa ati tina sakabeh sifat-sifat anu tercela, tina ujub, ria, takabur, hasud, dengki, suudon, ya. Naon bae nu disebut maksiat hate, naon bae anu disebut akhlak-akhlak nu goreng dina hate. Ngaraksa ati tina niat-niat nu goreng, nu dibenduan ku Allah. Geus kitu ngaraksa lisan jeung anggota badan tina maksiat-maksiatna. Oge ngaraksa tina berbuat kadzaliman kapapada makhluk Allah,
terutama kapapada jalma khususna pisan kapapada muslim. Yantawisna nyaritakeun kagorengan sasama muslim, mitnah, ngawadul, nipu, kan? Nganyerikeun hatena, komo nganyerikeun jasadna, nah nganiaya, tunggal teungeul, cuat ciwit, cubak cabok, supak sepak, nyarios kasar, nu matak nganyerikeun sasama muslim. Nah, ieu diantawisna ieu ya, dosa-dosa ieu. Lain ukur nu diucapkeun tapi nu dituliskeun, termasuk nyeun status-status nyarioskeun kagorengan batur ya. Komo zaman media sosial ayeuna hampir jelema teh kabeh jadi pengarang ya, jadi mualif ayeuna, jadi musonnif, nyarieun makalah unggal waktu, tapi hanya kal makalahna loba makalah kagorengan-kagorengan. Nyarieun status unggal saat, tapi hanya kal status-statusna matak nganyerikeun batur, mukakeun aib batur. Anu dibukakeun teh deui aib dulurna muslim. Nu ieu teh dosa gede lain dosa leutik. Matak ngahancurkeun meakeun ganjaran. Nyaho-nyaho ganjaran teh geus leungit tina gudang kahadeanana pindah kana gudang kahadean dulurna muslim nu dizalimi ku manehanana. Allah nu leuwih riweuh deui, leuwih bahaya deui di mana beak kahadeanana, maka gudang kagorenganana namahan ngalobaan nyaeta tina transferan kagorengan jalma-jalma muslim anu dizalimi ku manehanana. Ya karugian anu kacida gede. Allah termasuk jalir janji, termasuk teu ngalakonanana salaki, teu menuhina salaki kana kawajibanana kanu jadi bojona, teu memenuhina bojo kana kawajibanana kanu jadi carogena, teu memenuhina indung bapa kana kawajibanana kanu jadi anakna, teu memenuhina anak kana kawajibanana kanu jadi indung bapana, teu memenuhina pamarentah kana kawajibanana kanu jadi rakyatna, teu memenuhina rakyat kana kawajibanana kanu jadi pamarentahna, teu memenuhina tatangga kana kawajibanana ka tatanggana deui, teu memenuhina muslim kana kawajibanana ka papada dulurna muslim, malah teu memenuhina sebagai muslim kana kawajibanana ka papada jalma najan non muslim, malah ka papada makhluk Allah najan sato hewan. Boga manuk dikurung tapi teu diparaban, teu dibere nginum. Nah, najan manuk lain jelema lain muslim, maka ieu si muslim nu boga manuk manehanana ngalakonan dosa, zalim ka makhluk Allah. Ya, kira-kira teu mampu memenuhi kawajibanana kanu boga hak, termasuk di mana ngurung sato hewan, hak sato hewan eta kudu diparaban.
kudu dijaga tina hal-hal anu matak nyilakakeun nu matak ngageringkeun. Lamun teu mampu aburkeun. Aya deui buya osok ngadongeng jeung tukang manuk. Kade teh tukang manuk salah sawios bentuk kadzaliman aya nyaeta ngukut manuk ya. Tuluy nying hareupeun kalayana tegasna mun manukna jalu didinya dituna kurung hiji deui manukna bikang tapi teu dikawinkeun. Da maneh ge teh sarua ningali awewe mah hayang kawin. Awewe ningali lalaki hayang kawin sarua. Ari manuk sina ajol-ajolan gagarapakan. Sing kira-kira eta teu dolim gitu. Buya boga manuk, ari pesen manuk teh selalu kudu dicek bisi eueuh layana, mun jalu bisi eueuh bikangna, mun bikang bisi eueuh jaluna. Aya nu tumaros naon kudu pasangan wae. Dijawab ku buya maneh ge sarua hayang awewe. Tuh kan awewe hayang ka lalaki. Tuh hari ngukut teh ulah jalu wungkul ulah bilang bikang wungkul heug kawinkeun sakali-kali we tunda sina nyorangan tapi kudu aya sawaktu-waktu dikawinkeun. Gitu. Dan kemah geura ka pangeran yaumal kiamah ngadakwa tah ka urang. Ya Allah abdi dikurung kaulanun abdi hayang kawin tapi dikurung tak ku Mang Encep. Gitu ya. Matak leuheung keneh nu diabur tukang ngangon domba, domba teh diabur geuningan hayang kawin antepan saseubeuna ya. Nah halus keneh kitu ai kira-kira teh dikawinkeun mah ya. Allah sakur kadzaliman sakur maksiat ieu jadi bibit buit musibah, ieu jadi bibit buit kacilakaan. Loba anu di dunya teh diwales ku Allah ti dunya keneh, aya nu diwalesna ku Allah teh di akhirat, aya nu diwales teh ku Allah nya di dunya nya di akhirat. Catet aku urang ya. Maka ubarna mun hayang salamet tina sagala musibah dunya musibah akhirat ulah doraka we, ulah zalim ka papada. Kumaha lamun abdi teh dat geuning ti gejebur wae kana dosa. Aya ubarna, naon ubarna teh tobat. Tobat ka Allah Ta'ala. Mun dolim ka papada naon ubarna teh menta hampura. Mun aya hak papada anu dirampas ku urang menta halal. Mun aya nu nyangkut harta banda nu dicokot ku urang gantian ku urang. Menta hampura gantian. Tuh. Ya ubarna ieu teh ubarna. Nyeun deui dosa ka Allah tobat deui. Nyeun deui dosa ka papada menta hampura deui. Lamun teu kitu catet ya. Mun teu kitu eta dosa eta kadzaliman bakal jadi bom waktu. Tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak beledug gitu.
di mana geus ngabeledug loba anu musibahna teh dorderdar lain kadirina wungkul nu teu tuah teu dosa anak bisa kababawa ya ieu fitnah anu didawuhkeun ku Allah taala nu kudu dijauhan ku urang fitnatan la tusibannal ladzina zalamu dan minkum khassah fitnah anu henteu nimpa kanu berbuat dolimna wungkul tapi anu teu gugur teu angin kababad ya, kababad loba anu kitu ngabuang sampah di mana wae akhirna banjirna ka mana-mana lain manehna wungkul anu menang malapetaka teh ya nggak babat tatangkalan digawir-gawir di gunung longsor lain anu didinya wungkul lain tapi bisa kemana-mana efekna teh tuh tinggal inu longsor kamari ieu di mana teh di mana teh Kalimantan di mana Sumatera di Sumatera ya nu berbuat dosana teu loba tapi dampakna kanu teu berdosa kacida loba pisan nah da kitu atuh di mana geus beledug mah kitu ya jelema moal bisa nyumput-nyumput dosa sakumaha jalma moal bisa nyumput-nyumput amal soleh urang kumaha para nabi para wali nyumput-nyumput amal solehna kaame we seungitna teh geus ribuan tahun ge masih kaame seungit urang kumaha jalma nyumput-nyumput kagorengan bauna teh anger kaame tah memeh ngabeledug buru-buru tobatan buru-buru tobatan ayat nu tumaros kabuya jalma anu hijrah tina masa lalu anu poek tina dunia hitam tuluy jadi ahli pangajian aya geus kitu teh ancur-ancuran usahana keluargana acak-acakan meh-mehan putus asa memehan balik deui karena dunia hitamna datang ka buya nyarita ya abdi teh kieu padahal kapungkur mah keur tara salat abdi teh kan keur tukang maksiat abdi teh usaha teh da maju rapih we jeung pun bojo jeung pun anak nah ari abdi ayeuna geus janten ahli pangajian rajin salat abdi teh rajin ka masjid usaha jadi hancur rumah tangga acak-acakan apan cenah saur pangersa di mana parantos tobat teh eta teh ya bakal salamet ari geus tobatna maka diwalar ku buya cek buya kieu urang sing hade sangka ka Allah taala urang kudu goreng sangka kana diri urang sorangan naon goreng sangkana kieu goreng sangkana teh bok bilih aya dosa-dosa nu ti heula anu can bener ditobatanana pariksa ku urang contoh bun urang tobat tina dosa karana ninggalkeun salat fardu istighfar we urang teh ceuri ka Allah nah eta teh can tuntas eta teh tobat teh lamun can dikodoan salatna geus dikodoan acan puasa Ramadan nu baheula tara puasa geus dikodoan acan kitu tah mun ngalalaikeun kana kodona kekeh eta masih kene can sempurna tobatna walaupun geus istighfar
Contoh deui lamun urang boga kadzaliman ka papada kungsi mimpi teu amit ngalah teu menta tuluy urang tobat ka Allah tapi urang can nyelesaikeun jeung anu bersangkutan can menta hampura can ngaganti karugian anu ku urang dicokot. Baheula keur zaman sakola SMP sok malingan bala-bala ka warung umpamana tara mayar umpamana ya umpamana ya najan urang ongeng-ongengan ka Allah nyuhunkeun pangampura tapi ku urang can diselesaikeun jeung orang nu bersangkutan kekeh can bener tah tobat teh can bener disebut tobat nu bener mah lain kitu. Mun tobat ka Allah tingali ku urang bisi aya kewajiban nu pernah ditinggalkeun hubunganana jeung Allah buru-buru ku urang kodoan. Mun ayeuna jeung papada jelema tingali ku urang bisi aya anu hubunganana jeung hartabana nu kudu diganti-gantian teu bisa ukur euy hampuranya ceuk eta jalma teh heueuh ku dewek dihampura sote dosana tapi hutang nama can karuhan manehanana ngabebaskeun. Ibu kupingkeun geura mun aya jelema boga hutang ka ibu 100 juta heuk teu mayar-mayar dosa teu eta jelema geus kitu datang ka ibu cerik-cerik abdi nyuhunkeun hampura abdi teh rumasa nya ngalalaikeun mayar hutang dihampura dek dihampura mah nya kumaha ibu eta ayeuna lamun ibu ngahampura kana dosana ari hutangna kudu dibayar hentong gitu nya kitu tanu disebut tobat teh ya kudu anggeus tuntas kabehanana. Jadi lamun teu tuntas anger eta teh bom waktu urang geus hijrah sote nu ayeuna tapi nu itu nu kudu dikodoan nah teu dikodoan can bener hijrahna itu nu kudu dipenta hampurana ku urang nah teu dipenta hampurana can anggeus hijrahna teu cukup urang ayeuna sok ngalakonan salat teu cukup ayeuna urang rajin ka masjid teu cukup ayeuna urang rajin ayeuna urang maca Quran teu cukup tingali nu geus bisi aya keneh anu can tong boro mah masalah eta buya sok ngadongeng masalah anu siga sepele tapi ieu teh efekna dahsyat dina kahirupan jelema buya sok manggihan loba usahana teh hese rugi jeung rugi dan sebagainya tapi eta jelema teh soleh tapi eta jelema teh tara dolim ka papada. Nah aya buya sok ngabahas dina pembahasan bahwa setiap jelema teh digadeikeun gitu kan nu dilahirkeun teh digadeikeun ku Allah kana naon kana akekahna digadekeun ku Allah anu dilahirkeun teh kana naon kana akekahna hartina lamun akekahna can diselesaikeun eta jalma masih keneh aya dina penggadaian catet tah kumaha akekah teh buukna anu dibawa tina rahim teh ya kudu digunulan geus digunulan kiparatan timbang ku emas nu mampuh mah teu mampu timbang ku perak geus kitu sidekahkeun ka fakir miskin eta emas perak teh geus kitu kiparatan tah kunaon ku mencit domba lalaki 2 awewe 1
lamun can ngajalankeun kitu berarti masih keneh di mana? Di penggadean. Tah bisa hayang apal salah sawios nu jadi matak hese rezeki teh diantarana ngantep diri di penggadean. Mata kajen teuing geus kolot hukum sunnahna akikah teh teu pareum padahal eta teh teu wajib. Teu pareum ya. Geus aki-aki geus nini ge teu pareum eta. Ieu di bejaan ku buyanya bisi aya anu hese rezeki gitu tah. Nah, ngan dipikir bolak-balik da ieu teh kewajiban sok dilakonan gitu kan. Pasunatan osok gitu kan. Nah, paharaman sok dijauhan ku urang. Pamakruhan ku urang oge berusaha dijauhan. Nah, tapi ieu teh masih kena hese rezeki ya. Nah, aya di antarana aya pasunatan ya. Dina hirup jelema ieu. Naon? Nyaeta ngabebaskeun dirina ti penggadaian. Ieu loba kajadian anu hirupna geus kolot, geus boga anak, geus boga incu can diekahan baheula. Ieu teh jadi sababiah beruit eta teh komo dosa gitu, komo maksiat. Nah mawi urang kudu hade sangka ka Allah najan urang geus hijrah tapi na ieu teh hese wae malah ayeuna kalaka jadi hancur. Nah koreksi cara tobat urang ka Allah, koreksi ku urang bisi can tuntas. Sabab janji Allah ya, janji Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Sajal manu takwa ka Allah tegasna ngalakonan parentah Allah kalawan bener, ngajauhan larangan Allah, dohirna batina ya dina hirup ya. Maka Allah janji hiji yaj'al lahu makhrajan, Allah rek mere solusi dina sagala urusan kahirupanana. Moal aya nu mentok, moal aya nu terkunci, moal pasti ada jalan ya. Jelema nu takwa mah kitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Nu kadua ku Allah ditambahan rek dibere rizki anu teu disangka-sangka ku manehanana. Maknana nu disangka mah geus jelas rek dibere, nu teu disangka ge rek dibere. Ketika urang dina hirup loba masalah kasulitan dina hirup teu manggih solusi. Ketika urang dina hirup ieu teh naha urang teh netes semplek nincak semplak. Teh koreksi takwa urang. Allah moal nyulayaan janjina. Bisi aya keneh kewajiban nu diabaikeun. Termasuk bisi aya keneh kodoan nu can dikodoan. Bisi aya keneh paharaman nu masih keneh dikeureuy atawa paharaman nu can ditaubatan. Nah koreksi ku urang. Sabab ieu teh tetep jadi panghalang kana janji Allah. Bisi urang nyalahkeun ka pangeran. Nah Gusti da abdi teh tos ngalakonan parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti. Geuning Gusti abdi teh mentok wae ieu teh permasalahan hirup teh teu menak solusina. Geuning Gusti abdi teh nate semplek nincak semplak, abdi teh Gusti ulah nyalahkeun ka pangeran. Allah moal nyulayan janjina, tapi koreksi ku urang, takwa urang teh geus bener acan. Pahami ku urang sadayana ieu. Allah ya Allah. Kembali kanu tadi
anu bade dibicarakeun ku Buya masalah khitan ya seeutik deui ye moalami balik naon ya masalah hitan ya seeutik deui ya hitan teh ieu teh ku Allah taala ya disyariatkeun ka lalaki nyaeta keur naon keur eta tah nyampurnakeun wangunan agamana. Ari di antara wangunan agama dina rukun Islam teh aya naon cenah? Aya salat anu 5 waktu nu ku Allah didamel tihangna agama. Jelema bisa nangtungkeun salat anu bener eta jalma ngadegkeun agama. Engke hirupna terjaga, dijaga ku agama, cicing dina jero benteng agama. Moal kakeunaan ku azab, moal kakeunaan ku fitnah, moal kakeunaan ku warna-warni pakewuh ya dina poe kiamah hatta musibah anu ieu musibah teh disababan ku dosa moal keuna di dunya oge sabab cicing dina jero benteng fi hirzillah wa fi hisnillah. Naon tah benteng teh agamana, bangunan agamana. Di antara bangunan agamana anu utama sabada iman nu jadi pondasi adalah tihang nyaeta salat. Nah, di antara syarat sahna salat teh nyaeta bersih tina najis. Ari lalaki mau nyaritakeun awewe jorang nyaritakeun awewe mah. Ari lalaki ya lamun teu dihitan maka kahampanganana bakal tetep nyangkrung dina naon? Dina kulup. Hese ngabersihanana. Di mana nyangkrung dina kulup hukum ieu cai kahampangan nu dina jero kulup henteu disebut di jero tapi disebut luar. Siga najis lamun aya dina baham gitu kan. Najan dibalemkeun oge asupna luar we. Alias wajib dibersihkeun. Jadi lamun masih nyangkrung ieu cai kahampangan dina kulup berarti salatna jadi moal. Jawab. Moal. Naon sabab? Aya najis. Aya najis. Lamun salatna teu jadi rek jadi tihang agamana moal. Ngaranna nu kitu teh sosolatan. Salatna bobodohan kena. Matak Buya ka dulur-dulur umat Islam ari nyunatan budak teh usahakeun kudu samemeh umur tamyiz. Nah make kudu samemeh umur tamyiz kira-kira sabaraha tahun ari umur tamyiz ya 4 tahunan. Samemeh 4 tahun. Nah make kudu samemeh umur tamyiz sabab kieu di mana jelema geus asup kana umur tamyiz maka di mana manehna ngalakonan ibadah apapun ingat anu ieu ibadah teh disyaratan nyaeta ku tamyiz mimitina maka ibadahna ditarima ku Allah. Malah jadi ganjaran kanu jadi inung bapa deui. Najan manehanana mun teu ngalakonan wajib kanu baleg, mun ngalakonan perkara nu diharamkeun kanu baleg, manehanana mah da can baleg ieu, can kena dosa, tapi mun manehanana anu geus tamyiz ieu ngalakonan ibadah, maka ibadahna ditampi ku Allah. Sakabeh rahasia ibadah, hikmah ibadah, faidah ibadah di dunia jeung di akhiratna dibikeun ka eta budak. Dibikeun kanu jadi inung bapana.
dibikin kanu jadi guruna. Allah bari eta keur eta budak moal dikurangan. Nah terus budak ieu salat. Nah tapi salatna eta kulupna can dipotong. Dek bener salatna? Moal bener salatna. Sosolatan we rek jadi ganjaran keur manehanana. Moal. Rek jadi ganjaran keur inung bapana keur guruna. Moal. Da salatna naon? Sosolatan. Supaya ieu jadi ganjaran keur manehanana keur inung bapana keur guruna nya. Nah, buru-buru potong tah di mana geus mendekati kana masa naon cenah bieu teh? Tamis. Jadi di mana nyunatan anak teh ulah ngaliwatan masa tamis. Kayak di mana anak diwarah salat bener we engkeuna teh salatna teh diganjar bener gitu kan. Catat ieu ku urang. Catat ieu kudu jadi catatan ya umat Islam. Sabab loba ayeuna umat Islam anu ngabaikeun karena urusan eta teu faham karena urusan eta murukan eueuh kaitanana jeung ngawangun ieu agamana. Pantihang agama teh salat. Pan salat teh moal sah mun aya najisan. Baik dina badan maupun dina pakaian maupun dina tempat nu disolatan. Kan? Ayeuna rek kumaha ayeuna sah salatna mun dina kulupna aya cai kahampangan. Moal bisa. Nu matak ieu hitan tohaga efekna. Ieu hitan teh tohaga faidahna. Sabab rek ngawangun tuh bangunan agamana. Hiji tah, nu kahiji nya. Nu kadua ieu hitan teh faidahna teh rek nyalametkeun ieu budak tina godaan setan. Naon sabab? Sabab dina keterangan setan teh resepna teh dina tempat najis. Ari kulup didinya nyangkrung cai kahampangan, anu cai kahampangan teh hukumna naon? Najis. Tak ieu bakal dipikar resep ku setan. Nah, maka ketika ieu dihitan leungit tah setan eueuh jalan. Diputus tah didinya ku hitan eta salamet tah tina sisi eta. Teu. Oge ieu hitan adalah faktor penyebab diijabahna doa. Naon sababna? Sabab lamun ngadoa bari kaayaan cicing dina najis eta sulit diijabah doa. Sabab malaikat rahmat nu nyanak doa urang ka Allah, ka aras ka Allah taala ya alimun hadir dina tempat najis. Matak umat Islam teu meunang tadammuh bin najasah, teu meunang jijibrugan ku najis. Mun ayeuna ibu-ibu ya anu ngurus putra, anu ngais putra, ayeuna kana awak cai kahampangan putra ieu tong lila-lila teuing buru-buru bersihkeun deui eta salira. Ya. Kamar urang ulah aya najisan. Ya, di mana spray atawa lantai kanajisan buru-buru sucikeun. Tengah imah ge kitu buru-buru sucikeun. Bumi urang teh sing sah dipake salat. Ya. Kobo ieu mah masalahnya kulup maapan tah ya. Anu can dihitan eta makan dibabawa tuluy ka ditu ka dieu. Lajeng berikutna faidah tina dihitan aya faidah naon? Membangun kesehatan dari usia dini. Naon nu jadi sabab? Karena ieu cai kahampangan lamun nyangkrung ieu teh jadi bibit buit penyakit. Di negara nu sejen ya,
loba jalma-jalma Kristen bahkan nu teu beragama nu dihitan atas aturan pemerintah karena dapat temuan seueurna istri anu kena kanker rahim. Barang talungtik punya talungtik ieu teh tina hubungan suami istri anu suamina teu disarunatan. Ya. Ieu penemuan ieu solusina kumaha? Solusina nya kudu di keureut. Tah hamba-hamba Allah mah ti budak keneh ge ku Allah geus diparentahkeun kudu disunat. Supaya aman ya budak teh keur dirina aman keur sahabae anu aya hubunganana jeung manehanana aman manehna teu boga panyakit manehna moal nganularkeun panyakit kanu sajena. Ieu hebatna ajaran Islam matak urang nu iman ka Allah kudu syukur ka Allah. Urang diparentahkeun ku Allah karena hal-hal nu diparentahkeun ku Allah kudu syukur ka Allah. Tah di dieu nya Sohibul Bait pangna syukuran teh lain syukuran anak koceak dengek dikeureut atoh lain. Tapi ningali kana bahwa ieu budak bakal menang warna-warni anugerah nu jadi inung bapana ge bakal menang ganjaran ti Allah taala. Ngajalankeun parentah Allah kan bakal untung dunya untung akhirat bakal sehat bakal terbangun agamana bakal diijabah doana bakal aman tina godaan setan. Subhanallah ari ieu syukuraneun lain ari ieu anugerah lain ari ieu anugerah teh tohaga henteu pohaga tak ieu ya sisi ya sisi nu jadi sababiah anu nyunatan budak make jeung kudu walimah kudu syukuran tak ieu bisi kieu bisi teu harti keun ai kawin mah nya pantes syukuran oge eta ka anak dikeureut bari leweh bari ceurignya dokterna ge dibere duit laras henteu inung bapana nepi ka beak duit ratusan juta itu kan siga nu atoh anak koceak dengek da lain tina sisi eta lain tina sisi eta lain ya tapi tina sisi anugerah anu neme diudingakeun sapalihna sabab mun kabehanana mah waktuna ge moal cukup da buyana ge hayang sare pan ibu-ibu ge sarua meureun nya gitu geus sakitu ayeuna mah ti buya ya ayeuna mah moal lila teuing ya da buyana ge teh seueur urusan insyaallah dinten Rebo ayeuna bade mios ka Baitullah daroakeun ku sararea bade ngadeuheus ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna mah nyangkeun silaturahmi we ka sadayana nya sing paranjang umur bari sehat bari salamet pinuh ku hidayah sareng taufik ti Allah pinuh ku rahmat jeung rizki pinuh ku berkah jeung anugerah oge muga-muga dijauhkeun tina sagala balai jeung musibah dijauhkeun tina sagala panyakit jeung wabah dijauhkeun tina kajahatan makhluk nu jahat terutama tina godaan setan tina kaawonan hawa nafsu tina tipuan dunya tina awon-awonna takdir oge muga sadayana sing disampurnakeun iman Islam ditetepkeun iman Islam sing diabadikeun ya iman Islam sing kacanak ngadeuheus ka Allah taala sadayana ya nu disebat husnul khotimah pon kitu deui kulawarga urang jeung turunan urang sadayana nya kalayan keagungan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muga ieu doa dikabul ku Allah taala wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul fatihah.
Sakitu nu kabeh hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.